Ah, cek kamari kan eta jinjing setan teh bahana tina seuneu nya. Tah berarti maranehna teh dulu deket kan jeung paneker Ini bibi aing ya pemikiran lebih kan ka dieu ya. Jeung paneker cenah. Aing mau dicarekan gitu ya anjir. Ku jin yang setan ya. Ku bibi aing sebutkeun dulur keneh jeung paneker. Bi heueuh meureun jiga namanya da sarua seuneu. Jika nama masih keneh dulur memang, tapi rada jauh lah jika nama. Terus eta alamun si Kosim. Nah jadi kasih Kosim, kan si Kosim mah geus puguh bi, si Kosim mah jelema. Dijieuna pan jelema mah tina taneuh teh, ceuk bi teh. Nah make jeung kasih Kosim. Lain apa dah menyang manying juga beli si Kosim mah kok. Tapi dah anjing. Juga beli sih orang. Ya wae aja. Jika nama si Kosim teh bi eta teh masih keneh tatangga tere. Jeung jurig jarian dia. Jurig jarian si Kosim. Lamun teh jeung jurig cai sia teh. Aya wae ya bi aing. Jurig kuris.